Gagak jadi hideng kacaritakeun baheula dina hiji tempat aya oray nagaker nau balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni, buntutna dibelitkeun kana pancuh tambakan belah dieu. Awakna malang dina balong tea, tuluy diayunkeun goplak 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 dipake nau balong tea. Tekungsi lila balong teh saat laukna singko copok loba. Jol datang gagak kadinya harita mah gagak teh buluna udas ngeplak. Ujuk-ujuk nyorok cok weh laukna dipacokan nepi beak lauk nu baradak mah. Ku oray sancak katempoeun gagak maling lauk. Geuwet digenggerehkeun tapi gagak ngalah beuki ngahajakan. Atuh oray ambek saburut bae diudak gagak teh. Gagak teh hiber ku orang diobrot. Gagak teh bingung da diberi wae sieun katewak. Kabeneran aya nu keur nelkum, gebrus bae gagak teh asup ka jero pijanaan. Atuh ari muncul deui teh geus leustereung. Barang jol oray sanca teh panglingan, da jadi hideng leustereung. Pok weh oray sanca nanya, "Malik hideng, maneh nempo sakadang gagak teu bieu lewat ka dieu?" Gagak teh sorana digedekeun. Ngomongna oge basa Betawi, da sieun katara, "Engga, ga." Tah kitu sasakalana manuk gagak buluna hideng jeung sorana ga, gak.